opat istilah-istilah dina haji jeung umroh. Istilah-istilah umum dina haji jeung umroh. Hiji aya rukun haji, nyaeta runtuyan amal anu kudu dilaksanakeun dina ibadah haji jeung teu bisa diganti ku anu sejen, anu lamun ditinggalkeun matak teu jadi haji. Nah eta rukun haji. Rukun haji mah kudu we dilaksanakeun, teu bisa digantian. Nah lamun ditinggalkeun eta rukun haji lain dosa, teu jadi hajina. Kitu tah nya bisa jadi dosa lamun ngahaja ditinggalkeun mah. Nomor kadua aya istilah wajib haji. Aya rukun haji, nomor kedua aya wajib haji. Naon ari wajib haji? Wajib haji mah nyaeta runtuyan amalan anu kudu dilaksanakeun dina ibadah haji anu lamun ditinggalkeun sah hajina ngan kudu mayar dam. Malah dosa lamun ninggalkeun ngahaja tanpa udur. Ari wajib haji mah kudu dilaksanakeun dina ibadah haji teh ngeun lamun ditinggalkeun eta teh sah ari haji nama. Kewajiban haji teh ditinggalkeun teh dilaksanakeun sah ari ibadah haji nama ngeun kudu mayar dam, mayar gaganti lah. Misalkan aya kewajiban haji teu dilaksanakeun sah hajina, sah asal mayar dam. Dam teh Angke lain dam truk. Oke ayalah dina kitab jeung di bimbingan haji aya. Ngeun ieu kewajiban haji lamun teu aya udur heg ngahaja ditinggalkeun doraka. Kitu. Ai alusna mah lain alusna. Kudu we kewajiban haji teh dinaon? Dilaksanakeun. Ai rukun haji mah lamun teu dilaksanakeun teh teu sah hajina. Lamun kewajiban haji mah lamun ditinggalkeun teh eueuh udur teh eueuh alasan nu kaharti ku syara nya, eueuh udur syar'i teu dilaksanakeun kewajiban haji sah hajina teh ngeun kudu mayar dam. Lamun teu mayar dam kumaha? Terus we dituntut kudu naon? Kudu mayar dam. Nomor katilu aya istilah tahallul. Naon ari tahallul? Nyaeta kaayaan jalma anu geus dihalalkeun ngalakukeun pagawean anu samemehna dilarang salila keur ihram ku jalan ngagunting atawa nyukur rambut. Aya tahallul teh nyupri halal. Maksudna kieu kan selama ngalaksanakeun ibadah haji teh anu tadina halal teh jadi haram. Nu tadina memeh haji ya, memeh ngalaksanakeun ibadah haji mah eta teh naon? Halal. Tapi lamun geus prak ngalaksanakeun ibadah haji eta nu halal teh jadi naon? Tah ku tahallul teh nu tadina haram jadi halal deui. Lamun dina salat mah aweh salam assalamualaikum, ngeun lamun dina hajian mah tahallul teh dicukur. Gitu. Kartos teh.